Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina enjing-enjing dia orang alhamdulillah parantos tiasa kumpul ngariung bongkok karono dina ngalakonan hartosna anu parantos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya ditampi amal urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalina atau simkuring atas nama atasna wakil di panganten pamegat. Namun ieu panganten pamegat simkuring nyangakeun Andi ka Pak Guru di dieu bade dikumahakeun bae, terutama hartosna bade dina jalan kasayan. Mudah-mudahan Pak Guru di dieu tiasa nampi sareng tiasa ngalaksanakeun kan sakumaha anu dicita-cita ku Andi sareng sesepuhna. Mudah-mudahan kalawan ridho Allah Subhanahu wa taala sareng yukru kana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh sakantenan hartosna nya dayeuh teu barang canaknya ngaangkur sakadarnya. Alhamdulillahi wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza zawdahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-ayah wal mana wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Hadratul kiram pengeresah pengatur waktu penata acara anak bersangat dihormat, bil khusus pengeresah Syekh Wasinal Kiram guru urang sadayana anu ti Darmasari Barat anu pribadi sangat dihormat. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing ditambih-tambih barokah yuswana kalian sehatkeun jasmani sinareng rohanina. Oke, mudah-mudahan sing tambih-tambih kamuliaanana, amin ya rabbal. Keluarga besar calon mempelai pamegat anu parantos napa hadir anu kepada sangat dihormat, bil khusus keluarga besar calon mempelai istri tenujul maring sawiji anu kepada sangat dihormat. Hapunten di kedua belah pihak, baik di calon pengantin pamegat oke calon pengantin istri peribadas detiasa nata satu persatu, tapi tengirangan karena tanda penghormatan kami. Nahnu nukrimukum wa nufaddilukum ghayatal ihtiram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya kana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama ilmin, khusus kepada umat akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina kesempatan atau peribadas tugas hanya singkat dipiwarang narimakeun anu parantos dipasrahkeun
ku pangarsa gururang sadayana sebagai wakil di keluarga besar calon mempelai pamegat nya daya sanes kata-kata alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu sakumaha teh keluarga besar calon mempelai pamegat tos nohonan janji pasini anu ti kamari bahkan ucap guna menti bareto dina dinten Rebo bade ngayakeun suatu pertemuan adlanceunkeun kana akad pernikahan. Alhamdulillah geus desak jeung mangmang deui teu diragukeun deui bahwa marantena di keluarga besar calon mempelai pamegat tos nohonan kana janji pasini anu ti bareto. Alhamdulillah nya pribados cuman nampi anu tos diserahkeun basa-basina kami ngaleutkeun teuing ngabanalet disebutkeun jauh teu jauh-jauh teuing disebutkeun dekat darah anggang. Nah tadi cenah masrahkeun anu dibawa jeung anu kabawa. Eta ibu bapak anu ngaleutkeun teh beureun anu dibawa nya punya. Anu dibawa, anu dikabawa. Anu dibawa nu mana? Nah, ieu nu dibawa mah anu nganggo jas hideung, lancingan hideung, dilebetna acuk kameja bodas, bari jeung dasi hideung. Pokona panggantengna bejaga. Kami sangat bahagia di keluarga besar calon mempelai istri tos katingali ieu si ujangna. Bener lagi sanajan deukeut cik paribasana lamun ieu ujang canonghol mah kira-kirana kami ngaragukeun bae. Sok sieun tadi kamari jeung tadi mah aya dina waktuna mah sok sieun deui bawa. Mata ieu nu dianti-anti ku kami nu cenah dibawa teh aya ayeuna. Cenah geura heuk nikahkeun. Maaf, masalah cacanakan mah ku kami moal dibahas. Cuman basa-basi kami sebutkan jauh ngajuk-juk angang datang deket ngadareheus teu nyingjing teu bawa cuman mau ibung mau nangka mau beunjeur tapi yang nempokna mau irung mau nangka mau beunjeur mau beuteung beureun geus sianeun da puguh geus rada beurang ieu nya punya rada beurang meujeun da dieusian mata ulah tong panjang-panjang teh urang dina acara penerimaan hatur nuhun ditampi kudu belah pihak di calon mempelai istri. Naon rupi anu kasih serahkeun ku ibu-ibu jeung ku bapak-bapak mangrupikeun materi ku kami ditampi. Mudah-mudahan Allah ngabalas kana kasihan ibu-ibu pasadayana. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Insyaallah malami deui ge ujang anti pramana namanya anti pramana. Ujang Andi Saputra insyaallah malami deui ge ku bapak di dieu hidup bade ditikahkeun ka Neng Siska putri kami di dia. Doa restu Nabi sadayana mudah-mudahan dikidina akad pernikahan sing lungsur langsar ulah aya gangguan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge selanjutnya pengalaman bunga di pihak pengantin calon pengantin kapayun sareng ibu naknya. Oke di pihak pengantin calon di istri mangga kapayun di jalan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan di Banten anjeun paratos dampi ya. Salim ke mama. Salim. Mama salim. Nah, gitu apa-apa ya. Paratos dampi ya. Dina acara anu salajengna nyaeta anu basi pandu ku Bapak KUA di Kecamatan Baya ya. Panginten kin ajeuna Marios segala administrasinya baik di pihak calon pengantin istri atanapi di pihak calon pengantin pamegetnya. Kini insya Allah anu harus nikah kenal panginten wali asli ya bapak. Nah waktu sekali tempat mangga nyekakeun ka Bapak KUA Kecamatan Baya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn wa bidzalika qala wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang terhormat para alimil ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, Bapak P3N atau Bapak Amil setempat yang mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para kesepuhan, tokoh masyarakat, aparatur desa beserta jajarannya yang juga mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar calon mempelai laki-laki, yaitu keluarga Bapak Sahrudin beserta ibu, dan keluarga besar calon mempelai wanita, yaitu keluarga Bapak Eri Joy Hairi beserta ibu, yang mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para tamu undangan yang hadir di tempat ini, pengatur waktu, pemindah acara yang selalu kami taati, dan tak lupa bagi kedua calon mempelai yang berbahagia. Seraya alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan diliputi dengan rahmat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, pada hari ini dan di pagi ini kita datang atas undangan keluarga besar calon mempelai laki-laki, yaitu keluarga Bapak Sahrudin, dan keluarga besar calon mempelai wanita, yaitu keluarga Bapak Eri Joy Hari, tiada lain yaitu guna menyaksikan acara akad pernikahan putra putrinya Saudara Andi Suhendi dengan Saudari Siska Dewi Febriawati, dan sekaligus memberikan doa bagi kedua calon mempelai yang akan mengalami hidup baru. Semoga berbahagia, mendapat petunjuk dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan dan rintangan, serta dapat membina keluarga syakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya kami atas nama KUA Kecamatan Bayah, mewakili dari Bapak Kepala KUA, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tidak hadirnya beliau dikarenakan ada tugas yang lain. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami atas nama KUA, dan mudah-mudahan bagi kedua keluarga besar calon mempelai dapat memakluminya. Untuk itu kami selaku petugas dari KUA bertugas untuk menghadiri acara akad pernikahan ini dan sekaligus memeriksa atau mengecek ulang kembali berkas kedua calon mempelai. Takut ada kesalahan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemeriksaan. Yang pertama yaitu calon mempelai laki-laki. Semangat aktif. Ya tak ini. C. Apakah betul saudara nama Andi Suhendi
betul lah ya. Serta bin Bapak Sahrudin, tempat dan tanggal lahir Bogor ya ayah. Bogor tanggal 3 Mei tahun 1992. Alamat tempat tinggal Kampung Dharmasari Timur, RT 01 RW 06 Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah. Tetanggi ya maknya, tetanggi ya. Bang ya tetanggi. Cinta 5 langkah ya. Saudara Andi Suhendi, tentunya saudara mau menikah dengan calon istri saudara atas keinginan sendiri hanya keinginan sendiri ya. Tidak ada ikatan dengan wanita lain, tidak ada paksaan dari pihak lain, tidak ada paksaan ya. Dan sebagai tanda cinta dan kasih sayang saudara terhadap calon istri saudara, saudara akan memberikan mahar atau mas kawin berupa apa dan berapa? Emas 2 gram dibayar tunai atau dihutang? Tunai aja, tunai. Dan setelah akad nikah nanti tentunya saudara bersedia untuk membaca dan menandatangani sikota akad talak, bersedia ya. Alhamdulillah untuk pemeriksaan calon mempelai laki-laki sudah dianggap cukup, dan untuk selanjutnya pemeriksaan calon mempelai wanita yang alhamdulillah di sini OGI entos ayah Bapak Wali. Bapak Wali hiji pertanyaan anu paling penting di kami bapaknya leres iya anu namina Siska Dewi Febriawati, putri kandung bapak leres tanya. Tempat dan tanggal lahir saudara Siska Dewi Febriawati, Lebak tanggal 3 Februari tahun 1998. Alamat tempat tinggal Kampung Dharmasari Timur, RT 01 RW 06 Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah. Iya tetangga iya nya aja. Saudara Siska Dewi, tentunya saudara siap kanggo nikahnya jadi calon suami. Siap lahir batin, siapnya. Alhamdulillah untuk pemeriksaan kedua calon mempelai sudah dianggap cukup. Dan untuk selanjutnya yaitu di antara rukun nikah yaitu harus adanya 2 saksi. Alangkah baiknya 1 dari keluarga mempelai laki-laki, 1 dari keluarga mempelai wanita. Mangga. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mau dicoba dulu atau mau langsung? Coba aja ya ada. Das. Tarik. Ulah apinya lah. Kalimanya. Sampai bahaya. Kalima. Sah. Sah. Tadi itu nama anca banyak. Lu penting terima saya. Sah. Sah. Mana sana? Lain mana hayang geura. Kalian langsung. Ayo serampat cenah. Ulah. Langsung naik terima. Ditampi gitu. Nah, ditampi. Terima saya. Awas, saya nak awas. Wajib terima saya. Coba tadi ya. Itu nama. Karena enteng. Acara pokok, acara ijab kabul. Namun sebelum acara ijab kabul dilangsungkan, mari kita bersama-sama untuk membaca syahadat, sholawat dan istighfar 3 kali, terutama bagi calon pengantin, wali, saksi, dan bagi kita semua yang hadir di sini untuk membaca secara bersama-sama. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Bapak Wali kamu nikahkan itu langsung ya? Mungkin dipandu kali. Ya mau langsung. Masa kali-kali Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وحيا ناطقا وجعل المناكحة حبلا واثقا وجعل المصاهرة سبابا لاحقا. أشهد أن لا إله إلا الله إلها خالقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا صادقا. أما بعد فقد قال الله تعالى في آيات الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين وبذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Maka sesarangan orang bacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. يزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Belakang aku bapaknya. Baca syahadatulahnya doanya. Iya. Babaran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'an tangan adik, tangan. Nah, siap tenang ya dia. Kalau kau bag. Siap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Andi Suhendi bin Bapak Sahrudin bin Bapak Sahrudin angkah tuka wajawatuka mahtubataka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Andi Suhendi bin Bapak Sahrudin Bapak nikahkan dan Bapak kawinkan engkau kepada anak Bapak yang bernama Siska Dewi Febriawati dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Terima saya nikahnya Siska Dewi Febriawati binti Bapak Eri Johari dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Bagus. Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka lakuma wa baraka likulli wahidin minkum wa jama'a bainakuma min khair bi barakati 'abdika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara akad nikah atau ijab kabul berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan sigo ta'liq dilangsungkan dengan penandatanganan, namun sebelumnya karena ia tosahnya sok mangga cium tangan heula mainnya. Dia saya nama buka. Dia nama cium tangan heula. Iya, udah wakasi. Pak. Alamai. Coba kan ini. Baca kuabenya. Mohon baca kuabe langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2018, saya Andi Suhendi bin Bapak Sahrudin berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siska Dewi Febriawati binti Bapak Eri Johari dengan baik menurut ajaran Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya padanya. 3 bulan lamanya. 4 kenapa? 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Bayah 5 September 2018. Suami Andi Suhendi. Ini tinggal neken. Istri panangan saya karena belum ditinggali kali
satu tinggal nih minta bisa nggak nih minta kata kata lagi barokah anggap nih suami kita sayang mengampi tanda kado dia ningali adik-adik Dina tapi ningali tak agak bisa kan mudah-mudahan tanda kado dia barokah Anggokeun aya nang kene, abeh karasa. Lamun serem paksa bae. Pulang lagi sih. Oh, cincin loba. Kembali tanda. Ya, agak gini nih. Bismillah. Bismillah. Alauna. Alauna nya. Alauna. Tangannya tong Plus. Karasa cis ya, karasa. Karasa tuh nih. Hah? Oh, Alhamdulillah kita acara penyerahan mahar para peserta agak cantik deh ada bias papain dari wios nama gitu ya pacakan ke wios gitu ya itu baik bapak ibu urang lanjutkan karena acara selanjutnya eta sepatah kata minangka wakil di kedua mempelai ya tanda kadedeh ka putra saudara putri nah anu mana insyaallah baris dijatakeun nyata ku Bapak Jok Subardi minangka kadedeh ka putra saudara putri ya perwakilan di kedua belah pihak maka ka apa Jok diantosnya kanggo sepatah kata artinya ari sapuh mah sok rada ngaruntut bahasana gitu nya bebejihna pepelina kanggo kedua mempelai nyangga gitu mangga wakos wih kayak capek kan naos wah kiai ustaz ada di borong tinggal sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para wargi sadayana ada kaget ya tidak takdir. Tentunya ada sedih. Tiba-tiba yun semua orang puji segala syukur ke Allah Rabbul Ijadi alhamdulillah ya dinten ieu urang tiasa riung ngumpul pokok hareup pilih cepet. Shalawat jeung salam mugia dicurakeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabat tabi'in mugia dugi ka urang sadaya. Wargi-wargi sadayana utamina pun anak gelis disekat da ieu nu ngadeg teh lain sasaha beunanya da turunanana rada terharu gitu. Geus ngarebu apa nu geus geut hajat asana kakarak dibere waktos kage ngadeg masihan kuwecan hideung hiji kabagyaan kanggo apa anu diturunan bapak hideung mah beurinan pangkolotna nu aya di lembur mah janten apa ngarasa bunga bingah ka diri-diri bingah amar wasa kita bingah nudaya papadana cikene panginten bapak hidup dongkap ka apa menangkan sepang sepuhna mun di duna mah beureut ngagasaan tidinya geus satarekah pola sebut-sebut sadayana kalayan bapak ditaros reka urang maneh Aisyah orang teh murina kata agak sapali apa karena sabab je sabab
putrana Kasahrudin oge dah kararsan pisan wanoh wawuh jeung puguh terang ti alitna dina hartos ngan apa beureum ayeuna titip utamina ka Jamudin Asep Qadir apa titip buka apa mudah-mudahan hidup rumah tangga sakinah mawadah warahmah ulah ditinggali rupina ya budak anak apa ulah ditinggali karena pendidikan anak sok mau ditinggali kayaan bapakna rusak itu geuningan sareng ibuna tapi ieu titipan ti Allah yen jodoh hidup teh aya di dieu mudah-mudahan saus sebut mah kacai jadi sawi kadarat jadi salabah kacai lain dengan saukur mandi omat bari wudu kadarat lain dengan saukur bari ngangge angguan tapi gerak raskeun kan salat anu lima waktu mangga hade tina dua loro dadi hiji loro dadi tunggal dua jadi hiji dua pasipatan hidup anu tadina sewang-sewangan ayeuna hiji di tempat anu tumaninah tur berenang nyaita rumah tangga asepatna ari sepuh ngan saukur nungtun budoa margi sepuh-sepuh hidup parantos ngurus hidup di salapan sasih dikandu dugi kagublak ke alam dunia dipapaes pendidikan agama utamanya sarang dari gamatna nyincak dewasa hidup oke bakal ngerasa ngajari sepuh oke nalika hidup dina hiji mangsa dititipan ku Allah putra putri anu mudah-mudahan putra putri soleh soleh loba pisan gogoda anu kapayun anu baris ku hidup di payunan teu endah keur waktu bobogohan anu nyebutna oge pan aaan mah waktu kaneng siska teh nya palebah papanggih teh sok dina bahasa ayeuna mah bahasa maul mah saya cin bunda terus manggilna oge ka ieu teh aya anu opa api papa kaalaman eta ku anak sorangan dina Facebookna halo bunda anak aing ieu kamari keneh di bapangku di sunatan kata nyebut bunda kasaha kasep orang anak ngomongna tah ari bapakna ieu nu geus aki-aki jeung indungna palebah ngiringkeun ka sawah ditajong di jalan kana batu apa ngagurubuk ieu itu matana ieu sing hade di Indonesia jadi ieu pengalaman kehidupan geus kaalaman ku apa geus umur hampir 65 tahun ayeuna perjalanan hidup rumah tangga lain enteng bangga ngan ieu hiji ibadah naon rupi anu di payunan endahna anu teu bobogan lebet ka hiji rumah tangga baris nyang haripan rupa-rupa kehidupan istri hidup gelis ayeuna mah geus aya panutan hidup paribasa kolot mah geus aya pangeran di dunya ya sanes Allah pangeran di dunya maksudna teh pangeran anu kedah ditumut ku anjeun di burungna ulah eta arek ngaos oge lain rek nembongkeun cincin anu nembe dipasikeun sanes pare masihkeun teh nembongkeun acuh anu nembe dibeulikeun tapi ibadah tapi nyuhkeun pamit nyuhkeun widi insyaallah ka suami insyaallah aya dina karidho Allah Subhanahu wa taala kasep bageur sok sanajan hidup gandang perdenta tekadenge memang boga bogoh di Cinangga dibayar kan dibungkeureun teh itu tapi lupakan masa lalu naon rupi anu geus kaalaman eta mangan saukur hiji sajarah kehidupan ayeuna hidup geus ngadahup na rumah tangga jadilah teman yang baik jadilah suami yang baik jadilah kakak yang baik jadilah batu sakasur yang baik dina rumah tangga manakala urang teh pamaket janten babaturan deui guyon dina hiji mangsa sok aya pate gorengan pacontelan dina hiji mangsa jadi bapak
membimbing itu utamina dina bidang agama, utamina sholat anu di waktu. Tapi saat ajana urang ngadidik ka istri laksanakeun heula ku urang. Ai urang nitah ka istri sholat lagi. Ai soranganna kalah nya kalau HP. Sabar anu jadi panutan teh, anu jadi imam teh urang kaget ya. Apa moal panjang lebar ieu mah da titip saur disepuh teh. Mudah-mudahan sekali deui urang ngadeg ka Allah hidup susi, hidup andi mayunan rumah tangga sepinah mawadah warahmah kalayan dijajab upang doa para sepuh ini sepuh sadayana kenging rezeki anu halalan tur thayyibah ya anu seueur rezeki urang dilahirkeun hidup digabungkeun dua jadi hiji insyaallah rezeki minallah rezeki di Allah baris tuhur tapi urang ge laksanakeun amanah laksanakeun parentah termasuk sunah rasul sakitu anu kapiatur ka wargi-wargi sadaya utamina kapuhana dan nembe ayeuna tiasa hadir apa hapunten kasih teteh nama harita tiasa hadir ampura apa harita pas bentrokan aja sakitu geus uang lain uang au asli uang turunanana kasep adi titip siska anak dari itu perkuali daya wa inayah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kemana ke Siraja ya? Tapi wanter tadinya hari diajak nah oleh toki begitu dicarat paling saya. Alhamdulillah saya bagian. Iya, apa mah ngajajakeun kahayang apa di kamari oge. Hayang ngajajakeun hijab utama nama dina acara adat istiadat yang budaya maya dilebur sabab Bapak Enjuh, nah saya lah Bapak Eri dan Ibu Naga di bawah lagi Bapak Enjuh. Bapak Enjuh teh turunan kolot nate berenang satu bu karena ada jeung istiadat budaya maya dieu nya. Si muaraya ayeuna turunanan waya di Australia ya. Di Taiwan aya sampai Surabaya di Malang. Sabudeureun kabeh hampir aya, tapi tetep eta karena menyamah moal pokok. Gitu. Jadi acara adat istiadat ini di Bandung, apa lain sasaha dari tukang nyawer, tapi apa teh dengan uakna sini, ya. Kalau bagi mah uakna lah, gitu. Dari tukang nyawer, tukang nyawer mah ada kudu kahon. Tidak nitiwati ninggang mangsa anu utama. Mipit amit ngala mentak ngala ada kurang ya kira aturan agama ada jelas ayat Al-Quran dan hadis hukum negara terus jelas ada hukum agama hukum pidana hukum perdata hukum nikah segala macam terus ayatnya orang acara adat acara adatnya tidak tersurat tapi tersirat untuk dicatat ke ayat bab di pasal tapi ayat ucap di kolot ayah baru dah kayak nama ulah sok diuk dina pantok di pamali nah ini ada pamali nya sabab orang anak ayah mamala na atuh beureun bae diuk dina pantok mah pasti ngaran jalan ya saya bageun andi urang kudu rinti urang kudu mimpi amit ngalah minta ulah saala-alana lain alalina, ulah sampai meter lain mentena. Contohnya, lamun urang kaleuweung, cau anu rek asap, aya kalapa anu geus meujeuh nasu modok, ulah saala-alana lamun lain anu urang. Eta, ulah sabuka-bukana ieu panto lamun teu diizinan kudu gaduh. Panto sok sanajan katingalina anu alus bagus. Tapi panto teh hiji tanda hidup bakal ngaliwatan hiji panto anu tadina hirup sorangan jadi hirup duaan. Nah, ieu tanda nate. Dia tadi mengaca ukur tanda didinya aya tata cara ngaliwatan panto teh kumaha carana dina adat. Nih. Sanggeusna diberi tempat, diberi izin, nambe kurang biasa lebih. Cik tadi teh setelah kalian berdua berpacaran aritos diakad nikahkeun ijab bin qabulkeun mah biasa urang kalebat nya kalebat jeung jero nama mah Bismillahirrahmanirrahim urang kacepat salam Assalamualaikum Assalamualaikum jawab Bapak Roni kira aya ngadongeng apa main ada tukang dinu hajat di Dharma Sariti geus aya opatan anu nikah atau ayeuna nya hiji neng Riri alhamdulillah parantos kaduana neng Susi katiluna neng Siska kaopatna neng tos kok cari tahu sendirinya opatna saha urang ucapkeun salam sok ku Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat amat deh. Ya. Rada ngangkat nah. Tenang Kak. Jadi tenang. Kok main bola lagi? Masuk. Tenang. Aya tim. Ya. Tapi Andi kudu menjadi tim goal getter disebut namanya. Jadi Neymarnya memasukkan dos. Sok gerak gelis terus di bawah. Bade kumaha ieu? Di luar bae orang. Saha eta
bemakrama Endang deui. petak itu kurang tata jeung titi surti teu jeung wiwahah lir kurang panemu jeung anjeun teh urang mana Banjar Karang pamidangan gesang nganti sampah temerenang Aduh gelis ariang ente Kang Andi teh nabat di luar jadi canda kajero nahan mawi gitu Kang teh betapi lain Kang teu nyorean bertawang ditutup Kang sakalintang bimbang aduno Kang teh api lain pamugi diwaratosan adung Kang pamugi digali sareng mugi jembar panyaksama numawi ditutupan pisan giruk sanes pisan nu api lain mung aya nu dimaksad kangkang panuhun manawi terengat mana najan yakin kang teh panutan abdi abdi teh panasaran aduh no pujani hati gue mudan merek sasauran telangku saya di jero angkang lah di kantor kan sorangan di luar cici isinku kadang warga mewah para tatamu mohon kayak kapal rai manggaenggal carioskeun kasih-kasih dan kang moal bahar manggangkeun samemehna panto dibuka ku abdi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hiji syarat anu nyata teugi panto dibuka panto kehidupan dina goding rumah tangga secara adat ngeunaya hiji syarat ya saya di moal mentana naon kayak ngan siska oge pangucapkeun tidak sami anu tadi nyata kalimah syahadat mangrupi hiji hiji ucap anu biasa anu lumrah anu babari baruran kali oge biasa anu teh sing ade dina ngalaksanakeun sadi gitu nuhun gitu ya yang kurang teh tersaksi Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim rek dibukakeun usaha apa aja
yang kita dinya ku aki di beberapa dirajahnya eta aki eta baheula eta bengal eta aki nasis kan babaturan main gaprik baheula eta tanyakeun besok ayeuna mah make madu bodas eta eta kopea bodas eta aki goreng atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah Bismillahirrahmanirrahim gelis bisikan dia lagi ya besar anak gelis kalau dia kira subhanallah kiwari jadi bukti kalaunan kalungke ditandang kalung kembang ciciren tejalir janji tadi mah dikalungkeun ku ibu ya dada acan syah ayeuna mah parantosa dikalungkeunana ku saha sair istri bebek ayang tapi tadi kan naon dari kisah namanya kisah coba gengge secara tidak sadar akan terucap kalimat-kalimat itu pada saat-saat tertentu ayang ke ya sing rorombekeun di mana-mana nya sing balik secara mandi oke begitu dipeluk teh halo sayang cenah gitu tinggal we coba ge digawe sabulan we balik eta nya son oleh bini kaalaman ku apa betul neng pali dia papayun palina pali dia kapan dia mayun papayun Kasep Yulis da urang mah turunan Ol ya turunan adat moal bisa diulang moal bisa ditinggalkan gitu baik iya Jepang beda Jepang ku hidup duaan Jepang aris seuneu kena mempluy di luhur teh tandana amal dipupuskeunana dihilangkeunana ku cai aya cai dituntun ku harupat lamun dipake keur anu bagus pasti bagus hasilnya tapi aya istilah ulah sok getas harupadeun naon anu getas ada paripora lalampahan getas harupadeun lamun geus dipodhokeun geus moal bisa nyambung di nu aya malah seget teh kagorengan kayak ku hidup potongkeun keduaan lamun geus potong nah bisa nyambung di eta falsafah di kolot ya mudah-mudahan hidup bisa mariman ieu seueur ngalengitkeun amarah rohmah kaambek kageuleuh katumeuh timbulkeun rasa kaulas kaasih nya tadi teh nyebutkeun teh saya cin kan eta beureun rasa kacinta kan teh gitu nah ayeuna urang urungkeun ieu seueur mana korek tuh ayat dengan sok pariman yuk babarengan saya sini ada ayat apa ke ayatnya di ayatnya komong ke unikmah kalau nak punya putih bohong kali itu semua coba ayat apa lah tes ibu baik coba hirup guru saluyunan kacai dari selebi kadarat yang salpa kacai rekanan mandi bari ngalabudu kadarat yang salpa rasana dan tidak butuh kan sholat babarengan teu ieu neng tiska dimcep andi teh coba
kaluhur keneta kaluhur ulah ditahan unek ikuti kahandap keneta kaluhur kahandap digoyang goyang tuh makna sabuyunannya lamun AA kaluhur bilu kaluhur contoh lagi lah neng capek sare bari mayunan TV si AA diranjang tadi luhur ulah apa bisa tuturkeun kaluhur terus si neng AA capek aing didinya macam ngaharegan kana mah leutik ya kayak jandelaan ini kan lega cenah gitu AA nu turun tadinya turun dengan TV ulah di baremang gitu sabab naon kira gandeng dari korek maksudnya kagandengan tetangga itu TV kita tidak gitu kan atau ini dari naik nah HP dia labina lu disenduh ya kan pujaan hati dia lagu nanti doh ayalah pasti kenangan nah ayah potong itu udah aku itu potong kan paling luhur berarti potong kan potong terus dibuktikan coba yang sambungkan deh sambungkan makanya iya teh falsafah ada ulah ketika rumah tangga hidup potong di tengah jalannya terpila lagi diibaratkan nadina harupa tapi makna luar biasa iya dong cikolot lamun hayang membeskeun kan kahayang bebeskeun harita keneh ngeun sanggeus mengambil kebutuhan dibebeskeun ulah arek aduhung naon sababna hari endok sok saneran bagus becil tapi lamun geus dibuka bakal timbul warna-warna aya warna beureum idin koneng deui sajabana cik tadi teh mah hidup duaan dina bobogohan dengan penuh keindahan tapi lamun geus rumah tangga mikirkeun terboga uyah terboga minyak terboga jeung sajabana ulah ketika incang baliahan ya AA ngangge sepatu ngangge neng pangbukakeun sepatu AA dites apa buka sepatunya buka tidak awas tidak apa pilih gebis cepongan si AA neng rokok gitu udah ulah makan nyium cici sorot nah buka coba penonton dengannya itu dinyata ini mau kesakina oh hiji bae masuk kabehan nanya ada kalung ada kudu dibuka karena ada kalung gitu tah neng ngangge naon ngangge sepatu emang senang pamuka ke cenah yang sing adil nu kadua coba bukan lalau nak burung tuh geuning mereka nyebutkeun si neng Siska gitu tulung kira gitu lagi segala emang daya emang dia daya aduh tulung ya oh iya kuneng gitu kan gitu kan neng lah dibayar oke paling luhur 1, 2 nah bebesnya muntrak kahayang hidup duaan terus dibebeskeun kasaksan berlayana ya ulah nyunkeun deui ka bapak tikahkeun abdi ulah nya da geus bebes Andi ya melalui ka maman ka bapak geureup kawinkeun abdi ulah nya da geus bebes sakali permintaan kumaneh saumur hidup ya bebeskeun ayeuna kasaksan berlayana apa ulah tapi kan bebeskeun dong deui nya cenah nya ulah nya eta we ukul hiji barang eta mah itunya ngomong cai teh keur mariman sini cai anu tiis bisanya
mudah-mudahan nyarengan kahirupan hidup dina mangsa rumah tangga bahwa cai teh berlambang di miskin dan ulah lobati sabab cai teh lamun caah mah hese ngorok dina angin Allah subhanahu wa ta'ala. Tes kapan set neng beheungan bulu bulu beheungan cepat hirup sauinan jika pada babarengan berikan kepercayaan kedua belah pihak. Neng lepaskan lalaunan AA tanpa lepas di neng gelis berikan ke AA kepercayaan anak ulas setengah tangannya kita bawalah tanggung jawab apapun ya amanah itu si AA teh itu AA lamun geus dibere kepercayaan tu pamajikan ulah dilutak-lutak ya mun balik gawe jam genep atau jam genep datang ka imah ulah sumpang si panggerakan baheula teh ulah nunggeus manggeus itu apa kita teu nyaho itu neng cepeng beunang sipakeun neng dasakeun lalauna tuh dados pamajikan sorangan ayeuna berikan kepercayaan ya itu karena apa geulis itu mau bogo gede enak yang selaku kamar itu apa yang datang tujuan itu mau ditolak ya dah IKB ulah mendingan dikandikeun lah apa gitu bahkan ada tangga imah ada restu dia itu ke apa harus kasaha kita kan bau satu dua apa ya oh basuhan neng joko banyoan panangan panangan dampal sampai diusap lanjutkan balik usapin balik usap neng adek dek udah lihat neng terus karena mengges apa kali lap lamun ngelap eta ulah di gasrukeun da sok peureuss cecepkeun taroskeun kayaknya ka Papa Roni menyecep kumaha gitu jangan ulah sabuk isu sabab sok tinggalin coba aja tuh kamar tuh tanya tuh gitu-gitu ke budak main badu aku gede lah cepat anggap itu kalian ya sedang kau kuning Cetek Pak, ama boleh tak belah geus antep geus dipakai deui lah. Ari hayang katempo atau bae itu ka subuh, akhirnya ka subuh begitu poho. Pas saya tamu, Waalaikumsalam, naikkan samping kalur-kalur, ayo tulang. Mesti aku kan ku, ngapa ieu dua anak angiri. Neng aku deh. Aku kan bisa balik Pak. Endah nak bina-bina, Gusti, ya. Salah aja. Ayah wapliku, ayah bakakak, gandek, ajak neng ka Palamina. Renengan kali itu, kali gitu. Saat-saat wapliku hidup duaan ngajak di hiji di rumah tangga, insyaallah disaranganku rizkina kumplit ya, tingali pingpingna aya, bujurna aya, tungirna jangjangna aya, beheungna aya, ramona aya, kumplit huluna aya teh huluna udah panjang dia mah aya jeung yang harus naikkan neng deui nah tong sieun neng najan beutuna leutik tapi huluna mah gede geulis difoto ini cek saha teu boga abang harap tampok gede coba rada balikeun ka Pak tuh ayeuna anu dua naon ngaran di ditu aya dua mentil nok ulah sieun leutik nya hiji mangsa ieu lamun ditoe ku apa jadi gede ya aku kenal kayak wah pada kok di sok kayak apa di itu ya tarik gua adiknya
dan begitu tarik ani ulah lompat sabab naon rupi anu dikeningkeun anu gede ulah adiguna sabab eta teh rezeki duaan nya lain nu sorangan duaan urang tes ayeuna saha anu pagede-gedena nya hitung kayaknya 1 2 3 ke ditarik. Siap kameramen. Lur ya. 1 Kayaknya 2 tadi ayah sungai nama tiluan tuh 2 awalnya itu pelaku kedua nungguan ke jadinya cina sekalian cek natanya kan wiji milu motong siap duh lekuk nanti motong milu motong itu tuh terus kan ada mah tarik 1 2 3 ayo ulah ka dipangkeut tuh tingali uluna aya di Andi nya ai kumaha kunaon lu cager abi cager ayeuna mah neng lu tuh gani sanggup kemana sanggup bola enggak mual awas titip anak kapal lamun kemana dia bisa udang guys berbalik aduh cepang neng cepang deh upayakan di atas ya nama kira dan di luar nyepeng di luar kita ibadah itu teh ulah sok mari itu di luar cikung mah lama ini ayo kada bola rekana itu bener sarua bener yang kami gegel neng gere rilis tinggal di kamera tinggal di kamera gegel gitu anggap ya barang tinggal di kamera ulah wakan nyium ande bisa soroto kolot ayo tukangnya mana ya dagingnya asin asin jadi perlambat bersayunan apapun hirup daging mengenah daging kumaha bae oge dici ti Allah kurang tarima ya ngan eta palebah kieu lamun pamajikan masakna asin teuing ulah disebutkeun asin aleuy hayang kawin deui buris kamu udah kawin ya ucapkan aduh alhamdulillah kebenaran resep dan asin kue ayahnya bahagia kita bermajikan pada hari nanti yang manja air ini kalau terima kamjat aina cari rapat enak dengan naon rapat tidak ulah izin ke Pak Unjuknya terus enak anu anjing diukur sausah tambut dihandap sausah tampak komok dengan anak debe dengan ayah udelna udulna handapna eta ayah udel apa masalah guys ngawakilan keluarga besar biasa hadir di kuit di luhur bapak terus dibawarakeun sampai foto oge digitukeun terus kugi ayeuna ka Australia di Maria baru terus aya di Australia alhamdulillah mengucapkan selamat cilik kupalik kenca neng kupalik kadu ulah kali waktu cicik menunggu komando rada agresif nya bukan dari masa lima beda
Oh, nyata periksa dulu. Salik dina bambarung antengah hurun balung. Tahan dulu. Tadi. Ya. Ulang itu. Kita sama. Seneng mama kedepan. Neng. Kenapa Wirna? Terlebih kenapa? Biasa. Kenapa Wirna? Karena saya baulannya pengalaman orang mudahan. Kenapa Wirna teh ya? Sok cicing cenah. Bubu cana beri itu. Aduh cik apa? Aduh bener. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah gadis. Sep. Nah. Kalau kan anak macam ni. Sibuk tu lain. Pasangan masih musuh mana sih yang yang ku kolak lah. Oke. Jepang duaan. Iya cepat. Tinggal kamera nih. Oh. Tinggal kamera. Ini menyebutkan nama di dapur nih. Sedih bener lagi. Yang minum. Para wanita sana dinalakon kehidupan ada. Sok kaya istilah bahula kurang terngalah dulu. Nempok manuk. Oh eta manuk karak dihiberkeun. Artina karak pastina sayang sangesna diurus ku inung papana. Dinten ayeuna urang saksian dua insan Allah di payunan urang sadayana enak anjak hidup rumah tangga baris dibuapan ku ibuna minangka huwa pamungkas hidup cepandi oke neng Siska kapayun dinangunin rumah tangga kedah milarian nafkah nyarira kehidupan nyarira ieu mah pamungkas rek dibuapan. Ibu mewakili di Andi sareng Teteh Mama baik palidinya ada Umi palidi punten Umi palidi kurang sarangan ada gue Umi nggak diri nangkep ya pang nyangkakeun heula ieu pang nyangkakeun heula suapan minangka huwa pamungkas kalayan dina ngatedoakeun ka putra-putri urang arajina sing aya dina anggoning kabarokahan kalayan kain rezeki ti Allah anu halalan thayyiban kanggo mayuna rumah tanggana ieu minangka huwa anu pamungkas suapan nanti huapan kamera lihat. Ibu lihat sini ibu. Nah, ya, siap, tulis, guys di bawah. Coba ngelak, Umi, gitu kan? Ayeuna da atas teu aya istilah mantu, ya, tos putra, putri, Umi, putra, putri, mama. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga urang kawitan. Muji syukur kayang agung anu sifat Rahman Rahim Pangeran Nomor Beng sifat ulas asih nu kagungan pintu rahmat tos mukakeun jalan suci suci ni
hidup tos tahu pakat nikah tos patitis kasep Andi tos ikrar janji subah di payunan Bapak Naib kasaksi Ibu Rama sepuh sareng para wargi monggo hing jadi sepuh hidup laksana rabi gelis ngasaukur ngiring doa mugi-mugi maha suci maparin kanugraha kahidep pameget istri Boga hidup lulus repel rapi siliasi bagir runtut raut sauyunan sa apa pait sama mane surarek pakiak iya pahiri iri di pahing muga masing panjang punjung panjang yuswa muktisari gelis kasep mugi ditebihkeun bahlang mugi dipakeun rezeki masing dikuatkeun iman Islam nusa jati hirup sing indung ka waktu pokok waktu 5 wajib bager tetekon agama Islam awis nyesko kaya wing di mepoho parduki paya kerengukuhkeun tani rabi Puhidep masing kemut ya zaman teh tos akhir gelis kasep rumah tangga singiatna tong kagoda kuidajil tos mang pirang jalma korban kagodaku iblis sabar kasepuh kedasatuhu kawargi sing ulas asih pemanekan wila-wila silias rumah tangga sing iatna tindak tanduk sing panini sakit tunu kapihatur lenyepkeun masing kaharti gelis kasep
Ulawakan. Kasar